Karatagan Pustaka Sunda Sanggian Kalih Rumpaka ku Kang Yana Sopyana Wilujeng ngadangukeun. Hayu-hayu balad pustaka, hayu-hayu babarengan, ngotret jeung motret nulis mairan, nambah baraya nambah kabisa, rempuk jukung mangkasing nanjung, silih asih asah asuh, pustaka Sunda wadah keur urang, ajen ki Sunda cirining bangsa. Waluya eta udagan nyata, nyimpaikeun talik mimitran, carita urang harapan urang ngariksa lemah sarakan. Dulur-dulur pustaka Sunda, nu di kota nu di desa, yusa uyunan pageuh ageman, Sunda nu nanjung Sunda nu luhung.